Guys, pemirsa ya urang dangukeun ya stand up komedi Basit Sunda. Dijamin ngakak, dijamin seuseurean. Check it out, kita saksikan. Selamat malam orang-orang lemah anu pas ulangan ngan make kertas sakebet dengan modal sih. Kertas sakebet coba nang menta coba pas ulangan Niron ari si anakna Pangeran William ini menang itu teh. Terus maneh pernah tadi injem patlot atau pulpen. Ku babaturan maneh terus si pulpen tadi kemil anjing kan bujigong. Bujigong. Tapi orang sok rada aneh sih euy. Nah hanya di tiap kelas sok aya we murid anu jiga haroream geuning. Biasana ka sakola teh ngagagandong sweater terus mun diuk teh pang tukangna, bener kan? Bener. Tapi pas istirahat semangat si anjing mah. Bener. Pokoknya mah tiap kelas pasti aya sok. Nah, eta bener jadi giliran jajan masuk loba. Buah maneh eta. Terus kadang kieu ya rata-rata murid anu bangor atau belet biasana mun olahraga sok alus anjir. Nah, gitu orang lain sirik atau naon. Babaturan orang we nya anu teu sakola 2 bulan pas asup sakola langsung ngiluan porseni main futsal jadi top skor anjir. Kot kabelah gawangna teh. Oh, BTW orang lulusan SMK otomotifnya anu slogana tulang aing konciring getih aing oli samping. Kan biasana kelas otomotif teh terkenal ku siswana anu bahalalader. Tapi jujur orang mah resep asli. Pokoknya maneh nu teu asup ka otomotif moal ngarasakeun rasana dihukum ku guru titah jogging make werpak. Terus masalah motor ya. Pokoknya mun ka sakola mawa motor orian keneh beak dielek. Jadi kudu dimodif we filter karbu ala. Ban kudu leutik minimal batlak lah. Yang lebih keren pelek endog gruji TDR tah. Jeung eta nu mawa motor ka sakola macem-macem sih. Aya nu motorna harelang tapi mesin ngeletrek terus aya deui nu sebleker hareupna dipendek kana pickup ban larobos kana spakbor tah. Terus aya deui geuning nu jokna teh dipapas nepi mundun ari ngeunaheun henteu jiga sosorodotan water boom lari sia motivasina naeun goblok. Aduh, kacau. Sok rada emosional lari nguruskeun zaman sakola teh nya. Soalna eta masa-masa indah euy. Terus murid gen anu loba tipena sih aya nu sok diuk panghareupna tapi belet aya oge nu unggal-unggalan remedial we nya. Eta geus remedial teh da kurang keneh wae. Atuh remedial deui kitu we terus nepi ka Haryono jadi top skor Liga 1. Jujur we nya di kelas urang mah muridna gara goblok. Tapi da hirup mah jiga rodanya selalu berputar. Kadang nu keur sakolana belet ge geus keluar mah sukses geuning nya. Jadi menurut urang mah kieu, sakola lain tentang akademik hungkul. Tapi di luar akademik ge eta bisa jadi pondasi keur kasuksesan urang. Soalnya aya ya jelema nu kana akademikna beletnya tapi dengan modal niat manehna bisa sih jadi anggota DPR. Nah, segitulah guys, stand up komedi mungkin disambung di abdi ke stand up komedi anu sanesna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.